nyaon teu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa. Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kanjeng Nabi hikmahna laparan beteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya la nazara qalbuka ila Allah, niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beteung urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos gitu sih? Sebab tina ngalaparkeun beteung, ngaleuleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan, leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles, seakan-akan urang keur menyiksa awak urang, siksa awak urang ku urang, beteung laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih.